Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina channel Payung Pawitra diajar bahasa Sunda. Tah, dina ieu kasempatan urang ngabahas ngeunaan sesebutan waktu nu biasa digunakeun ku urang Sunda dina kahirupan sapopoe. Di antarana aya sesebutan waktu dumasarkana waktu ibadah. Langsung wae. Tah, anu kahiji nyaeta aya waktu pajar nyaeta antara jam 4 dugi ka tabu 4.30 atau nepi setengah 5. Anu kadua nyaeta aya imsak nyaeta 10 menit sampai subuh. Teras anu katilu nyaeta aya waktu subuh nyaeta setengah 5 dugi ka tabu 5. Anu salajengna aya waktu duha ieu teh kira-kira tabu 8 dugi ka tabu 9. Teras aya waktu lohor nyaeta jam 12. Teras aya nu disebut ba'da lohor nyaeta tabu 12.30 dugi ka jam 13.00. Tah, anu salajengna aya waktu asar nyaeta kira-kira tabu 15.30 atau nepi setengah 4 beurit. Teras aya waktu magrib nyaeta tabu 17.30 dugi ka tabu 18.00. Teras aya waktu ba'da magrib nyaeta kira-kira tabu 18.00 dugi ka tabu 18.00. Aya waktu isya nyaeta kira-kira tabu 18.00. Teras deui anu pamungkas nyaeta aya waktu bada isya. Ieu waktu bada isya teh kira-kira tabu 18.00 dugi ka tabu 20.00. Sakitu anu tiasa didugikeun tepang deui dina video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.